Lempang mah lempang we atuh. Ih, sanu belang-beleng. Sok kepedean pisan hirup teh. Ah, da kaciri atuh. Tong sok ngen gara-gara lah. Bade nage sanu belang-beleng ka maneh. Saha nu nyeun gara-gara? Justru naon maksud maneh jeung belang-beleng ka urang? Sakali deui ku urang ditegaskeun. Urang mah teu belang-beleng ka maneh. Geus lah urang mah waktu kudu ngalayanan maneh. Itu gerang ngaron indit. Eukeun masalah, ngotot deui. Punten, Mang. Kela gampang ngalewat. Kudu inget atuh. Inget kumaha maksudna Mang Kardi? Teu cukup punten ce. Meskipun cei mantan RT di kampung ieu, tapi ulah poho kana japre mah. Sok adieu sabaraha we lah, nu penting aya pemasukan keur Kardi. Be, nah teu robah-robah pagawean teh. Ngan majeg jeung majeg we. Nah teh era majeg karanda. Terserah dewek ce. Jeung teu hayang apal. Cei im dek randa, dek boga salaki, dek jadi pelakor oge. Teu jadi masalah. Nu penting kudu aya pemasukan keur Kardi. Asli Mang Kardi, kang enak mah teh aya pisan. Alah, tong sok api-api. Sosok adieu lah sabaraha we. Nah teh percaya karanda. Teu mungkin. Komo randa ayeuna mah sok loba duit. Sosok adieu sabaraha cobaan we ka dieu. Ih, nya kumaha nya? Di eueuh teh. Boro mah ceban, sare boga di eueuh mah eueuh we. Sok ce. Dewek Korea mah gunakeun kekerasan ka awewe. Mata kudu ngarti. Sok. Tah mun asa kieu-kieuna. Rese ngaluarkeun duit sakieu ge. Cucu duit lah. Hese di depan tas sakieu oge. Orai belang. Aduh. Kek. Bu RT kunaon nangis? Kebeneran, Ugut. Terangkan kasih Kardi. Terang. Kela. Nah kumaha gitu Bu RT? Aya masalah naon ieu teh? Nya, nemi pendak sareng si Kardi. Manehna majeg memaksa. Tega si Kardi mah. Keur teu baroga duit teh. Astagfirullahaladzim. Terus ku Bu RT namanya dipasihan gitu? Nya dipasihan we. Da mun dibari jeung ngancam-ngancam sagala. Be. Si Kardi teh robah-robah hirupna teh. Tenang Bu RT. Kieu cara nama si Kardi dek dibere pelajaran ku Ogut. Rasana Bu RT bade ka mana ieu? Justru bade ka warung, Kang. Tapi ari kieu carana mah moal janten ka warungna oge. Tutus teu aya acisna oge. Aduh, deudeuh teuing. Kela-kela Bu RT. Coba aya. Aduh, dompetna ge ka kantung Bu RT. Aduh, laras we. Kieu lah euna mah Bu RT euih, kade di jalana. Hati-hati nya. Pokona lamun aya naon sakirana mencurigakan mah ingkah we nya. Tah perkara si Kardi, ku ogo dek diberesan ayeuna, dek dibere pelajaran supaya si Kardi teh teu majegan we di kampung urang. Cuk mangga kade di jalan. Nuhun atuh nya Kang Ogutnya. Sami-sami mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Deudeuh teuing. Pan Bu RT teh rana. Si Kardi mah memang teu boga hate nurani, si keet teh. Keel teh. Jauh tina panyangka. Kek. Kunaon mun jam medut kitu? Lah, ieu di sarwana. Kela. Sarwana naon ieu teh? Datang jo sarwana weh. Tuh kabogo Mang Udi, batur teh naon disangka belang-beleng. Kabogo. Kela. Kabogo nu mana ieu teh? Saha? Nu mana? Emang Mang Udi boga kabogo seberiji sih? Rasaan dewek mah teu boga kabogo da mah. Tuh si Dewi isuk keneh geus nyieun gara-gara.
si Dewi. Lah, geus ngomong-ngomong si Dewi lah. Dewek mah nyeri hate. Nyeri hati kumaha Mang Udi? Nyeri hate dewek mah. Pan ditolak cinta. Duh, karunya teuing nya. Kuduna cinta ditolak, dukun bertindak Mang Udi. Itu gerak. Kadon ini. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ade oge euy. Aduh. Tah. Kabeneran Gut, pangi di dieu. Dewek teh perlu Gut. Kabeneran dewek oge perlu kasih laing teh. Kela. Aya perlu naon si laing? Wah, halus aya kitu mah. Jadi teu saha heula ieu teh. Ya geus lah. Sok si laing heula. Soalnya ketinggali si laing mah lebih penting sigana teh euy. Tah. Jadi kieu Gut. Cik, sugan apal dukun pelet anu jitu di mana infona tah? Kehet. Poe teh naon atuh? Ari si laing dek melet saha? Apal meureun. Pan dewek teh ditolak cinta tak ku si Dewi. Tah, sugan we atuh di pelet mah bisa malik meumeuh tah. Ka dewek. Aduh, berarti kieu cara nama cinta ditolak, dukun bertindak. Gitu maksudnya si laing teh. Tah, kitu pisan Gut. Udi, dengekeun ye ku si laing nya. Jodoh mah geus anu ngatur euy. Si laing mah tong hayang melet awewe eta. Karena lamun dipelet mah antukna moal bener ka ituna teh. Kela. Mau bener kumaha ieu teh? Aduh, sia mah. Beda atuh di. Bogoh anu saknyana jeung bogoh karena dipelet. Anu antukna bakal moal bener si laing. Geus lah. Perkara masalah pelet jeung pelet, awewe jeung awewe urang katukangeun heula. Nu paling penting mah ayeuna si laing kudu maturan dewek. Poe ayeuna urang neangan si Kardi tah. Beuh, nah kumaha teh kadonangan si Kardi? Jadi kieu di, bieu dewek panggil jeung Ceu Iim mantan Bu RT. Manehna teh ceurik balilihan. Karunya dewek ninggalin lagi euy. Cenah mah bieu teh dipajeg tah ku si Kardi. Si laing selaku hansip di kampung ieu kuduna bisa bertindak atuh euy. Lain gawe teh lontang lantung, awewe digulu-gulukeun sia mah. Tah ayeuna si laing ngilu jeung dewek, urang neangan si Kardi. Si Kardi urang uruskeun, urang beresan. Waduh, kacau emang Gut. Kieu cara nama dewek tah nu bertindak nage. Nya geus atuh hayu ah. Ayo ka mana teh? Karab. Nya neangan si Kardi atuh bonool. Dasar hansip. Udi, hayu. Kieu geningnya nasib jadi janda teh. Mang menangkeun. Ari Ece teh kunaon sapertos tas nangis. Nyata nuju sedih eta Min. Eueuh sedih kunaon kitu ceuk. Tadi Ece panggil yang si Kardi. Manehna malah ka Ece. Kan mah teh baroga duit. Astagfirullahaladzim. Ari si Mang Kardi teh masih sok malak ceuk. Atunya nya Min. Mending malakna kan jelema anu boga. Ieu nu teu boga seperti Ece. Mana hidup ngajanda. Wah nu ngabelakeun. Mang neangkeun duit. Rek di mana coba Min? Sing sabarnya ceuk, ku Mimin didoakeun. Mudah-mudahan Ece enggal kenging jodoh nya. Amin Min. Hatur nuhun doana nya. Sami-sami ceuk. Tah kitu kudu bunga. Da Mimin oge ayeuna nuju bunga pisan.
Bunga kunaon ari Cemimin? Menang sembako gitu? Sanes ece, sanes sembako. Ieu mah leuwih-leuwih ti sembako. Dan nu matak memet kana aja jantung. Naon ieu teh? Cik-cik asa penasaran pisan ieu teh. Aya naon, Min? Janten kieu ce. Mimin teh sareng Yayang Udi parantos pahet geget janji pasini ce. Udi hansip ieu teh maksudna? Muhun ce. Eueuh. Nah, leres eta teh? Leres ce. Nah kitu teu percanten ece teh. Eta we kan Udi mah masih keneh bujang, teu acan nikah. Ari euceuk mah kan tas ngajanda. Nah teu wareg tos 3 kali. Nah kumaha ce? Aya nu lepat gitu? Henteu ari lepat mah. Eta we karunya yang Udi. Ini ku kabina-bina teuing. Ih, nah kumaha ece? Kedah nama ece teh ngadoakeun atuh ka Mimin. Supados Mimin teu janten janda wae jiga ece. Sanes kitu atuh da Min. Asa ku teu percanteun ece mah. Mimin sareng Jang Udi teh. Ih, ari ece. Tah, bebeb Mimin mah Yayang Udi. Ini panjang umurnya Jang Udi keur dicarioskeun teh. Ya yang Udi kumaha maksudna Ece Mimin? Kalah. Iya deh, Bu RT, sanes bade uih ka bumi. Muhun Kang, abdi teh bade uih ka bumi tadi nama. Istirahat heula di dieu tepang sareng Cemimin di dieu. Oh gitu, nyata satu pamit gitu mah. Mangga dilajang. Di, hayah, urang sama si Kardi. Keheula. Yayang Udi teh bade ka mana gitu? Naon Ece Mimin make loba tanya pisan lah ka dewek. Hayu gua tah. Hayu. Bu RT, Cemimin, dikatun heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, Cemimin. Sanes bobogohan sareng Jang Udi teh. Tapi na geuning kitu. Biasa ce. Upami payunan batur mah sok jaim. Nyantos cuma bade uih heula nya. Assalamualaikum. Mohon mangga, waalaikumsalam. Ih, tadi panggil jeung si Marni. Ayeuna panggil jeung Jama nu kieu nu hayang kapuji ku batur. Kela. Kasahanya Rios teh ka Abi. Nya heula atuh ka maneh, ari geus rek kasaha deui. Teras maksana hayang kapuji ku batur kumaha? Maneh make rek pentas di panggung sagala. Moal aya nu lalajo nyaho tari jaipong ciga kitu mah. Nyawios atuh. Bada ditonton atanapi henteu oge. Abi mah niatna oge senja ngamumule seni budaya. Ngalangkungan tari jaipong. Alus atuh ari kitu mah. Yakin da pasti bakal eueuh nu nongton. Nyawios bade aya nu nongton atanapi henteu oge. Nah di dinya anu sewotna. Pikiran we ku sorangan. Aya wae jelema teh. Kebeneran panggil di dia ya. Kardi tadi neneangan. Emang aya naon kitu Mang Kardi? Jadi kieu ye. Poe ayeuna dispesialkeun Kardi hoyong ngajak jalan-jalan Bebeb Sari. Kumaha siap teu? Jalan-jalan kemana ari Mang Kardi? Nabet kudu ngajak Sari. Rupina, Sari mah luar biasa. Good. Tek kumaha nya si Kardi teh ya? Kek. Naon ya maksudna? Si laing pagawean di kampung itu majek jeung majek gue. Cikene majek Bu RT. Ayeuna geus teu ngajek Neng Sari deui. Lamun si laing kawanian majek mah ka dewek atuh. Si laing deui Gut. Anu ngaruksak kasenangan dewek. Kabeneran panggil di dieu. Dewek paling panasaran ka maneh. Dewek lain dek jadi jagoan. Jeung dewek teh hayang neangan kaributan jeung si laing. Ngan dewek mah menta ka si laing, ulah aya nu ngaranna majek deui di kampung ieu. Kumaha dewek Gut? Naon urusanna jeung si laing? Beuh, ya jelema. Keras pisan nih omongan teh. Sikat Gut lah, tong dililakeun. Naon si laing ku campur? Hayang ngasan beureup dewek? Wes, nyantai atuh. Keun Gut, mungkin mah ku dewek diuruskeunna lah. Atos, tong raribut ih. Bari oge, raribut ke naon ieu teh? Tenang Bebeb Sari.
Iya mah urusan akardi, urusan harga diri ya mah. Sok yang sadi main sama Uwi. Si lain ngogut, jeung si lain hansip. Didagoan ke kuing di lapang. Kade Kang Obutnya. Adon papelong-pelong. Si lain ngogut, didagoan ku dewek di lapang. Ogut bade meleskeun si Kang Kardi ya. Atunya kade Kang Obut. Ayo tunggu tah, cabut tah. Ayo yuk. Alus mararane datang ka dieu. Berarti mararane gede kawani. Sok ayo nama hiji-hiji lawan Kardi. Nu kieu mah ku hansip Udi anu terhormat lah. Wih. Sok. Si lain anu maju, sok maju aja Hansip, maju. Dalek maju Obut. Cing. Rasakeun. So, Obut teh udang ka dieu, lawan ka dieu. Hah? Alus pada waktu ini bisa udang. Hah? Kan karasa keneh. Hoya. Heula rencana Kardi jeung juragan. Maneh nu ngaganggu? Udang Obut. Sok mana Obut teh lawan Kardi ya. Ikut. Wah, kade. Naon dia maksud? Naon? Tembak. Gulingkan. Gulingkan. Sok jago pisan si lain teh. Naon dia maksud? Lain mau naon? Tembak. Hansip. Talian lah. Ampun Gut. Dewekin tampura. Dik. Udang ke dik. Taruhnya. Oh, kamu bener-bener ampun mah udang kena. Udang sia. Udang. Ampun tuh. Ngas. Gut. Kardi nge tampura. Ampun. Ayo nama. Woi, berak Kardi. Bantuan. Woi, Kardi. Woi, sia.